kesel harudat kudu yang pintar mapalek gitu tanun tanyakan lah telepon. Aduh, kamari meli lauk cupang 5 siki tapi nah areueuhnya bawa kalabur tapi kabur dah ke mana ieu teh piraku asa bocor mah tapi dah ente teu bocor aneh ka mana nya Angkat tuh gua ingin nyala tinggi teh ih oh HP. Halo, Ya halo, di mana un maneh? di imah Ka dieu lah. aya naon Oh, ka dieu kencang. ka mana Ka lembur. Ka imah. Oh, ka dieu kencang. Ai perlu rek nanyakeun jelema anu pinter. naon nanyakeun jelema nu pinter Heeh. Rek nanyakeun we. mohon bager soleh pinter Sok aya we ka dieu. Apa ulang ka dinya? Ente we ka dieu. Nya, sok atuh. Diantos. Nya. Di Sherlock. oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goodbye. Dadah. Mwah. Ih, kok gini? Lila malnya euy. Duh, senarian budak teh nanyakeun jelema pinter. Tadi si Dahlan jeung si Kodir sarua dinanyakeun. Samper tawanya sakalian. Aduh, gara-gara lockdown para sente sepi kieu teh. Buah-buah araregang gitu. Aku adalah jagoan mama. Oh ye. Dia kenaon euy? Ngasakan cai lah. Oh masakan cai ieu. Aya kenal mah di bejan kuy heuh. Make salam. Assalamualaikum. Salam eta. Salam nu di warung balada sere. Oh. Dah, Dir. Woi, bro. Tah, aya karek bieu diomongkeun. Kana raon euy, Bro? Erek moal ka jelema pinter teh? Ieu tuh. Ayo. Ayo. Yakin erek hayu? Ayo tuh tadi kebenaran babaturan yang nelpon. Ayo tuh. Ayo. Si Brang makan ketupat. Berangkat. Aja spantuna si eta heden. Ayo tuh. Tali lang ada gua di mah. Kesal. Kudu beak bungkus. Oh. Itu tuh stan un. Un. Tal. Wan, tah. Mana wae? Wing tadi di imah ngaluan sosok.
Aya urang di ieu mah tadinya baturan. Tuh kenalkeun baturan urang. Dah, dir, dia. Selamat. Saya Baturan. akur. Aku yang ngajelma pinter. Berarti urang teh barodong urangnya. Jadi kumaha enak. Mana kena calik marana mah. Udah kene deh. Beung deh tapi. Oh, kayak itu. Berangkat hawara ngiri-ngiri itil di kok tapi kapana tulakang di katu tulakang ati beh kencat di kubung-kubung dikisi ketu miri nyerane kepanon poe. Sampurasun. Rampes. Sa di luar, semua lain. Toke. Oh, toke. Tulakang di katu tulakang ati beh kencat. Oh. Samping hidung dina bilik tulang manur kendala. Oh, si taun. Ah, kenapa kan dia? Iya, Mbah. Rencangan abi nuju aya seueur masalah. Aya masalah naon jalu cik Mbah hoyong terang. Sok rencangan arobrolkeun masalahna. Iya mbah, tapi teh geus mang tahun-tahun teu boga we awewe. Kudu kumaha bah carana bah? Gampang. Ari maneh masalahna naon? Eta apa? Teh masalah. Tadi aya masalah. Cik atuh meser 2000. Gampang. Kok tenang. Kok ari maneh kadek naon? Abi teh hoyong beunghar mbah. Kokok, Gampang. capek. Gampang. Masa ieu deui. Gampang. Ku abah urang pilari. Mohon. Kok Ari maneh ngalah nurutan bahasa aing. Oh. Adio maneh urang ubaran hayang jodoh mah ku abah. Tulak tanggul tika tuhu tulak tanggal tibeh kenca di kukudung kuwung-kuwung dikisi kutum miris samping hidung dina bilik. pasti kedigawean ku si Kokok deh. Hampura kirang-kirang hampura jalu ya teh. Kagarawean geuningannya ku budak tetangga. Ya teh waktuna keur marinum obat. Tuh, geuning geus mulai carasa deui nya. Yuk lah, bila minum obat, harunya aya bodeksin aja. Tuh geus kokok-kokokan ya. Jadi kumaha? Geuning kita teh. Heeh, hampura nya. Gak asik. Ayo. Rampes. Oh,